Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugri para wargi urang muji syukur kanu agung rehna dina danget ieu urang tiasa sasarengan deui pikeun ngabandungan jujutan carita ataupun carita hayang beunghar karangan Kiriksa. Ieu acara kangimpang deudeulna ti Channel Berkah Segara, channel asli dongeng Mang Dedi. Kasugri para wargi sumangga kiwari urang sami-sami bandungan deui lajenganana ieu carita hayang beunghar bagian anu kadua. Sakumaha anu kantos disungsi hanca poe kamari dina bagian anu kahiji padaran Mang Dedi kebegatuan ti dina mangsa alam ti peuting di lembur Cikarang khususna atuh ka Mang Kamin anu harita menang pangwarah tenu jadi pamajikan nyatana biiting katut mitohana Mang Kamin nu katelah maiot. Harita atuh biiting ditah salakina nyatana Mang Kamin pikeun indit kadulurna nu katelah Kang Odo pikeun ngumahakeun nginjem duit atawa naon we sabab si bungsu anak Mang Kamin gering teh tah kitu nya. Kumaha atuh para pamirsa lajenganana icarita langkung paos mah mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana kaayaan alam ti peuting dina unggelning ieu carita. Mangsa alam harita teh geus liwat tuan Ci Isa. Breh di hiji imah anu sadarhana anu dicingan ku Mang Kamin jeung biiting. Malah harita geus aya maiot nyatana mitohana Mang Kamin. Atuh diseuk-seukan Mang Kamin teh ku biiting jeung ku maiot alias mitohana Mang Kamin. Maiot beuki keheul we kaminantuna. Keur nyarekan lakdak dasar. Atuh teu bisa minge Mang Kamin teh kapaksa narima kana nasibna dicarekan ku pamajikan jeung ku mitoha. Tungtungna Mang Kamin teh pusing geblus asup ka imah geblug ngabubutkeun maneh kana samak saheulai nu rawing sisina reup beureum bari jeung ti paparaket nahan perasaan. Atuh biiting jeung Mang Iot menika kerot bakat ku jengkel hayang ngarekep jigana teh ka Mang Kamin anu kamarinaan hirupna. Nu sejen-sejen mah teh kitu-kitu teuing najan pada gongge teu oleh era ku mitoha. Tapi Mang Kamin mah kalakah ngalawan ku pundu. Di papatahan mah di papatahan memang teu ngalawan Mang Kamin teh. Tapi edas teu ngagugu tibatan daek atawa ngurung. Nyai, ari kieu-kieu teuing mah yu bawaan budak teh ieu kabeh. Keun bae ulah cicing jadi lah di mah geda lega kenena asa kabina-bina teuing kabalajog sia mah boga salaki teh kabalajog aing mah gablog minantu teh teu kabeneran ceuk Maiot beberwekan we atuh harita teh bari jeung kekerot teu sabar ai nempo kitu-kitu teuing mah. Leng biiting tengah ulang bingung ari diajak ka imah indung nama.
sabab kajun kumaha bae oge manehna teh rumah tangga. Ceuk paribasana teh mah hapa-hapa ge ranggeyan. Tapi lamun seug nilih kana kaayaan salakina kitu, memang matak cua, matak cengkel. Teu aya pupurieunana, teu aya tuturkeunana anu bener. Kalakah matak panas kana hate. Ih, kunaon sia Nyai make ngahulang magos. Teh kudu mikiran si Kamin. Mage kuat keneh maraban anak jeung incu hayu we ya. Moal ngandelkeun batur yu we ya baba barudak kabeh. Anu hees geuingkeun, anu leutik ganongkeun, anu bungsu mah kumar rek diais. Ulah mikir-mikir kanu teu pogoh lah tuturkeun emah anguran mah. Jok ma iot beak ti kasabaran meureunnan terus maksa ka anakna nyata Nabi Iting. Lantaran teu tega nempo kaya anu jadi anak incu di kitu-kitu ku salakina jeung ku bapana. Atuh Bi Iting teh teu bisa majar kumaha. Kapaksa daek teu daek nurut kana pangajak nu jadi indungna. Kalawan teu ngomong deui terus harita kade oge anakna anu gering dibikeun ka indungna. Ari manehna geblus ka kamar arek ngais anakna nu pangais bungsu bari ngageuingkeun lanceuk-lanceukna anu keur sarare. Bring atuh ngaleut teh ka imah ma iot jiga anu ngungsi anu bungsu kuninina nu pangais bungsu dikekele ku Bi Iting. Nu katilu dituntun ku indungna, nu kaopat jeung nu kalima lalempang ti heula bari jeung nyuhun angel diiringkeun ku ma iot. Sanggisna atuh ma iot jeung pamajikanana harita arindit. Ari mangkamin barang nempo kajadian kitu meuningah ulang. Manehna teu bisa nyarek jeung teu wani ngahalangan kana niat pitohana nu cerewet. Sabab kitu salah kieu lain. Tungtungna mah ngan ukur colohok nempokeun ka anak pamajikan anu ngaleut tinggalkeun manehna. Tingaka bener-bener tak kejam si iot tah mitoha gebleg rek dibawa ka mana tah si Iting jeung anak-anakna. Apan eta manu aing geus dikawin kalawan Syah. Tapi nyaha mawa barudak ge meuni ka teu bebeja. Si Iting deui di besarwana kawas teu eling. Bet nurut ka indung batan ka salaki. Urang ajar dituturkeun Syah waing. Ceuk mangkamin cungantung. Terus diharudum ku samping sarung jerut turun memeh ngalios ngaitkeun heula gagantel panto. Kencring indit ngajugjug ka imah metohana. Rek nusul anak jeung pamajikan babakuna mah nu harita geus jararawuh malahan mah geus tepi jigana teh. Da geus sadalila malas cahaya oncorna ge geus dikatempo kahalangan ku imah jeung tatangkalan. Kaayaan alam harita teh kacida pisan jemplingna. Jangkrik reang disarada patembalan jeung baturna disengakan ku soragaang. Di kampung mah wanci isa teh geus diisieun pisan. Ngan ukur langit we rada lenglang bentang weh barangan nyaangan poekna peuting. Geus puguh sasatuan anu leutik manhusuk ilaher disada peuting patembalan jeung baturna. Jiga anu mirig mangkamin anu ngagedig lempang ngajugjug ka imah mitohana. Tekung silila oge geus tepi mangkamin teh rageureun hareupeun panto. Ngajanteng weh ngadedengekeun anu di jero. Tetela anak pamajikanana geus araya di jero. Sabab kadenge atuh tinggerna ngomong. Malahan mah budak nu gering ge ngarengik weh. Atuh ngadenge kitu mah hate mangkamin teh ngahelas. Karasa pisan sedihna hate meni asa nyeredet watir ka budak anu keur gegering dibabawa indit peuting-peuting. Kuharianyon ka si iot. Nya atuh anak aing pamajikan aing make digagadag ka dieu dasar kolot ngaco. Moal sana si iot mah gelo hayang setan can datang. Teu nyaho kana tata krama. Jauyahan ceuk hate mangkamin.
Barijeng terus maju salengkah pok harita kene oge uluk salam bedas pisan. Punten. Punten, mak. Ieu kuring rek nyempo budak. Awah jadi mata ya budak maneh kan itu kasabarang ka Palembang. Ulah deket-deket ka dieu tuh hulu lisun sia gubuk ku sia. Cek ma iot ti jero imah. Jup eta budak anu keur ngaringnik da jempel irga angkat tincak. Jika nama sieun meureunnan ari mangkamin kalah ngahuleng ngadenge kekecapan sakadang metoha kitu. Sabab jika anu marancahan kalaklok bungaok atawa nyinglar siluman juri. Eta si emak. Mak, ieu mah lain laklok lain juring mak, tapi kuring kaming. Bapaknya si Utom bukakeun pantonya mak. Ieu kuring yo. Mangkamin uluk salam deui, tapi aya mah eueuh nu nembalan. Panto teu aya demukakeun. Atuh jembling mata ketir, simpe mata keung. Mangkamin bingung, kaacaat unggah ka tepas. Belak diuk dina bang barung terus ngalamun. Ari maiot atuh jeung biiting di tengah imah. Tega ka Mangkamin, duanana eueuh nu malire kanu di luar. Malahan mah beugila teh kalah beuki simpe. Jika nama sarare tibra, atuh puguh Mangkamin jadi kasiksa. Lantaran cicing bae di luar mah tiris, jaba ditapuk ku reungit. Tungtungna Mangkamin jerut turun deui kaburuan. Memeh indit ku kulutus heula bari maong kana panto anu nutup. Dasar si iot peot dini ucut burung beuki kolot teh kala beuki ngaco awas ya. Mitoha celengas mah dikulub si ku aing. Nah dikira rek eleh kitu si Kamin kumaneh. Moal deuleu. Da oge boga harga diri atuh. Nya sia. Cek Mangkamin terus mengpeos indit ninggalkeun imah mitohana. Ngajugjug ka imah nak rek ngadon sare cenah. Channel Berkah Segara, channel asli dongeng Mang Dedi. Kasugri para wargi, panjangna alam peuting teh kacatur dina ieu carita. Kiwari urang kocapkeun dina mangsa alam isukna isuk-isuk. Mangsa alam isuk-isuk jalma-jalma di lebur Cikarang geus mariang deui ka tempat gawena masing-masing. Aya nu ka sawah, ka kebon jeung sajabana. Manuk-manuk recet di sarada ngabagiakeun sang Batara Surya nu ka karamon corong ti belah wetan. Estuni matak betah jeung matak waas. Hayam jago raung kongkoronga. Ari bikangna pating karatok weh. Dina kaayaan alam kitu di imah Maiot aya nu ngariung. Horeng simana horeng Maiot dibaturan ku anak incuna. Harita teh keur ngadaharan beuleum ketan. Bari jeung ngobrol ngomongkeun kaayaan hirupna. Oh mak, kumaha kuring teh atunya. Da geuningan kieu jeung kieu we nasib teh mantak jengkel kana hate jeung matak geuheung. Boga salaki pikiranon. Cek biiting beri ngusapan sirah anakna anu harita toleh di aai. Ya nyai dengekeun geura. Ayeuna mah ulah kapalangnya kumapalang geus we cicing di dieu jeung emaknya. Keun bae si bongso mah da geus laki rabi. Geus senang jeung salakina. Malaur emak eueuh batur. Geus we cicing di dieu keun. Urang walah teh si Kamin teh narek kumaha katakna sia lamun dibere kieu. Sina karasaeun ku tulang beheungna. Jawab nama Iot tegas. Bener-bener ngerasa jengkel ku lampahan minantuna. Tapi mah kuring teh pan teu hayang kuring mah teu hayang ngariweuhkeun ka emak sababna jan
hapage kuring teh ranggeunyan bisa keneh aya tuturkeuneun kumaha lamun Kang Kamin ngamek mak. Cek Biiting setengah hate. Rada hariwang oge arek tetep tumetep di imah kolotna teh. Bisi salakina nyatana Mang Kamin keheuleun terus ngayakeun tindakan anu leuwih kasar. Mangkane Mang Kamin teh geus kasohor adatna goreng patut. Ari Maiot barang ngadenge omongan anakna kitu pok deui harita. Nah sia teh nyai make jeung ngariweuhkeun da sarua we najan misa oge. Apan geus aya 2 taunna maneh teh di bayuan wae kumaha. Nah mana jasa-jasa si Kamin teh nu matak ulah kapalang ayeuna mah nyai. Geus we di dieu sakalian. Matak naon salamun si Kamin ngamek mah sakalian menta diserahkeun. Naon hesena maneh oge yeuh padok jodo. Mempeng ora keneh sia da moal burung laku deui sia mah nyai. Da beungeut aya beungetan heung si Kami jabat cokrom. Rajeun teh boga jangot juga dapuran hawi haur. Cek Maiot keukeuh dina pamadeganana. Moal mikeun anakna ka Mang Kamin. Atuh jep Biiting teu ngomong deui. Da memang heueuh lamun seug dipikir kadinya mah. Rumah tangga teh eueuh hartina. Tahun-tahun manehna bae anu usaha. Salakina mah kitu gawena teh ulin jeung ulin wungkul teu boga pisan rasa tanggung jawab. Maiot jempe harita terus ngadaharan ampleng-amplengan ngadaharan beuleum ketan. Incuna meni recok barang dahar jiga nu popon anu paronyokna ker. Barudak mah atoh we dibawa ka imah ninina teh. Da sok loba dahareun teh nyarahkeun yen kolotna teh keur paciweuh kaweur mikiran nasib jeung kaayaan. Barang keur jongjon kitu sup anu asup kalawan henteu bebeja. Ari direret tetela Mang Kamin nu ngahaja datang isuk-isuk keneh. Jeung na deui ngahaja we asupna teh teu bebeja da pantona bisi ditutupkeun. Atuh meni keheuleuan Maiot teh asa kadatangan musuh ku minantu teh. Sioh hei hayam salah sos ka imah halik sajingkah. Ih naon eta hayam hus Kitu pokna Maiot. Mang Kamin teh nganggap hayam da bongan teu boga tata krama. Atuh puguh Mang Kamin meni ngageledag. Hayam hatena panas. Asa dihina ku sakadang mitoha. Parandene kitu teu ngama sabab inget ka anak anu ngariung limaan keur meujeuhna burei. Punten mak. Mang Kamin kalaka celewung teh kongkorongok turutan hayam jago. Dabongan kumitohana disebut hayam atuh meningah ulang Maiot teh. Teu nyangka minantuna teh gelo bakal bandel jiga kitu. Tungtung nama diantep we Mang Kamin teh teu diajak ngomong deui. Gek Mang Kamin harita diuk dina palupuh. Teu jauh ti lawang. Panon melong ka anakna anu bungsu nu harita keur ngahep-hep bangun ripuh. Ngan aya untungna kasakitna teh rada mending teu mata kariwang teuing. Ning atang teh euy digoreng-goreng ge sanaki maneh sanakina. Yak ulah caleng kitu ayeuna mah ulah kamalinaan urang ka imah deui. Ya butuh-butuh ge boga, butut-butut ge maksudnya. Cek Mang Kamin bari jeung neuteup ka Biiting. Ka Maiot mah teu ngaret-ret acan. Jika nu ngahaja teu mari reda puguh jengkel. Nuhun we atuh. Ari aya keun pikiran kitu mah Kang, tapi kuring teh inget ka budak nu batansak nyeu. Malang bisi kumaha onam tak lantaran kitu kapaksa we nurut ka kolot. Milu ka dieu ngarah tatagah teh. Cek Biiting terang-terangan. Kituna teh berjengret ngareret ka indungna kawas menta dipangjawabkeun. Maiot surti pok ngomong kalawan tatak. Yo Kamin. Kami ge nyaho yen si Eting teh babajikan maneh. Anu sacara sah dikawin ku maneh kalawan diwalian ku bapana Bareto. Basa memeh maot. Tapi aya nempo kayaan nu jiga kieu mah yeuh. Kami teh yeuh moal ngidinan. Lamun si Kiting dibawa deui ka imah maneh ku kami dibikeun, tapi aya syaratna. Kitu cek Maiot ngomongna bari jeung papeta. Nuhun tuh mak. Nya kumaha syaratnya mak. Channel Dengekeun Berkah sia. Sejarah. Kahiji Channel maneh asli kudu Dongeng ngarobah Mang adat. Dedi. Kadua
kalapuana yo kudu bisa nyumponan pangabutuh kulawarga urusin benar paraban pakaian didik jeung bawa kana jalan nu lempeng tur yakin dina benerna sabab maneh teh geus kolot sia Kamin kudu nama geus bisa milih mana nu salah jeung mana nu bener teh kudu patahan deui sabab bade ge cukup ku tukang nyawer geuningan ditambah di ku panaib anu mempelingan ka maneh tak ayeuna kari ngajalankeun tah sakitu syaratna teh Cek Maio tegas Paroman teriuk-riuk tetep kereng istuning pikasieun atuh mending ngahuleng Mang Kamin teh lantaran syaratna berat teu kaijir ari kudu ayeuna mah tapi kulantaran hayang kumpul deui jeung anak pamajikan pok Mang Kamin ngajawab Unah salempang mah. Unah salempang. Kuring geus sadar enya mama. Yang kuring oge boga pikiran mak serta boga pamajikan keun anak jeung pamajikanna urusan kuring mak mah teu kudu milu riweuh tah sakitu mak. nah bener sia Kamin mau angga bobodoh ka kami awas sia lamun bohong Aduh moal bohong kuring rek usaha enya mama. oh sia ari kitu mah tapi lamun maneh teu bisa nyenangkeun mamajikan ulah miharap ka anak kami sia pulangkeun ka kolotna bari jeung mawa surat talak sakalian we serahkeun si Iting teh ai rek disangsara bae mah tah sakitu amanat kami kade sia ingetkeun cing bener Siap mak mangga nyuh. Rek diingetkeun ku kuring mak tanggung jawab. Pokoknya mah eta amanat moal burung inget bae najan nepikeun ka paeh oge mak. Ayeuna mah ijinannya kumaha si Iting jeung anakna arek dibawa balik deui ayeuna ku kuring. Mang Kamin hari tengah jawab bangun teu sabar manehna nyanggupan kana amanat mitoha duh atuh ai kitu ona ngan kade sia lamun bohong Nyuhun mak nyuhun pisan ya duh. Kuring mah bohong. Nying, ayo balik. cek Mang Kamin bari ngareret ka pamajikanana anu ngahulang ngebingungan sakit inti gerak milu deui ka salaki maneh itu kan omat we lamun salaki maneh tetep we kitu buru-buru menta diserahkeun talak tilunya sarta balik ka imah ieu yo tah sakitu amanat imah najung rek balik mah Bi Iting tanembalan manehna jiga-jiga malaweung tapi teu burung nangtung arek beberes ngumpulkeun urut simut jeung pakaian budak terus dibuntel ku Jimpo dibantuan ku Mang Kamin ari barudakna colohok ketingartieun malah si Cigal ge teu ngeceup-ngeceup lalajo kolotna anu kitu teh nya akhirna harta keneh Bi Iting jeung anakna dibawa ku Mang Kamin dibawa deui ka imahna anu maranti bari jeung bawa harapan anyar Bi Iting teu puguh rarasaanana sabab can yakin kana kasanggupan nu jadi salakina jeung deui ngarasa melang bisi aya kajadian-kajadian anu teu dipiharep parandene kitu Bi Iting teu ngomong nanaon sabab geus kitu milikna kapaksa we tumarima kana eta kanyataan. Kasugi para wargi nya ti harita Mang Kamin memang bener eling karesepna dina urusan nguseup di eureunnan malahan mah jejerna ge dibeulem ka habu disaksian ku anak jeung pamajikan saterusna deui Mang Kamin diajar usaha pipilueun ka batur milu kuli macul jeung anu sejen malahan mah kungsi ngalasuluh sagarupa terus dijual ka kota atuh anakna anu bungsu maju ka cager lantaran dikeureueuh di ubaran bari jeung disuguh ku kadaharan-kadaharan anu ngeunah atuh puguh we Bi Iting teh bungaheun lantaran salakina bener-bener eling
Nuhun Gusti anu agung, geuning aya mangpaatna tindakan emak teh sabab ti harita salaki aing jadi daekan. Teu kuuleun jiga ti heula. Moga-moga we ya Allah sing saterusna ulah kanceuh deui kasakit kaduulna. Cek Biiting dina hiji mangsa. Harita teh pasosore kira wanci saria kelayung. Anakna oge keur arulin di buruan. Ari anu bungsu henteu turun-turun da bisi karugrag cenah. Mangkamin harita teh encan datang. Biasa we keur kuli macul di Haji Asikin cenah. Ngolah sawah anu deukeut muhara. Geus 4 poe kulina teh. Balikna sok burit mun datang ka imah teh geus matus sok mawa timal. Ari dengeuna atuh lauk asin menang ngagoreng make tipung ditambah ku jajabur sejena. Lamun bapana barudak datang teh meuli kacida atuh heunana kitu deui indungna. Lantaran asa karasa nikmatna hirup rumah tangga teh ari kitu mah. Barang keur kitu kurunyong mangkamin datang atuh Biiting mah dicuringhat. Anakna oge kabeh maralong ka bapana beri jeung nyarengeh atoh. Mangkamin sarua ngerasa bagja jeung bunga ti jauhan oge geus nyarengeh we. Nyam anu ngah ka imah oi. Heh, udah ngaguar imah. Cek Mangkamin sanggeus aya di hareupeun imahna. Terus unggah ka tepas dituturkeun ku anak-anakna terus ngariung jiga nu barungah pisan. Menang naon eta teh Kang Kamin? Naon anu dibunta? Biasa we ting, eusna timbal jeung buras. Sok dalahar teh nya. Da akang mah eungeus di sawah. Akang rek bani heula meuni asa carapel ya amaknya. Cek Mangkamin berjeng terus nangtung deui leos muru ka cai. Biiting ngariung jeung anak-anakna ngaguar bebenangan bapana. Timal anu keur soranganeun teh didahar ku genepan. Nyatana Biiting jeung anakna anu 5 parandene kitu. Sok sanajan teu cukup bungah we nu aya. Lantaran kakara beh dieu ngadahar hasil usaha Mangkamin anu nya-nya. Bangsa alam beki burit jangkrik disereang di sarada. Lewat mangsa magrib Mangkamin jeung Biiting geus dariuk di tengah imah. Barudakna sawareh ge sarare, sawareh deui mah keur arulin bangun antengna keranan. Teu malire ka kolotna anu keur ngobrol. Sabaraha poeun deui macul di Bapak Haji teh Kang? Nah lila keneh kitu atawa geus angeus. Nya cuting nya akang teh bingung sanyana mah yeuh. Sabab pagawean di Pak Haji Asikin teh geus meres isukan macang cuma boga pagawean. Mangkanin can aya nu rek molah deui dan nu sejen geus arangeus. Cek Mangkamin meuning ngalangis. Marehna bingung ku pausahaan keur saterusna. Nyakon bae atuh Kang ari geus angeus mah. Nyangan deui anu sejen. Ih nya can kacoong. Ting di mana deui anu aya pakulian teh yeuh duh. Nya ulah kana macul wae atuh Kang. Kana naon deui we atuh da loba. Pokona mah ieu asa anu halal jeung anu teu ngarugikeun ka batur. Urang mah teu kudu hayang totomplokan asal mayang we keur maraban barudak. Biiting teu weleh-weleh mere pepeling. Jeung ngahudangkeun sumangat nu dari salaki. Tapi Mangkamin kalah ngahaulang ari sabab manehna teh geus singgah di sawah keneh bingung mikiran ka hareupna. Mangkaning ayeuna oge geus karasa kuli macul teh geuning kacida capena da puguh geus tuman ulin teh. Milunglah kai atuh Kang jeung batur sakalian jeung Mang Itam geura. Biiting ngajalanan deui. Ngarah teu pahulang-hulang berenang. Teu bisa ngalakai akang macan kailmuan oi. Bisi cilaka. Apaan diajar heula atuh Kang da moal matak modar meureunan. Cek Biiting rada muncereng.
lantaran salakina geus mimiti matangul hese diajak badami. Lain sieun ku paeh moda da setik-ting. Tapi akang mah horeamna teh ari kudu ngalakai teh yuh. Komo ieu mah yuh ngalanna teh sok kaleuweung kumaha lamun ditewa ku manyor. Apan cepaku oge ulah sok ngalaan kai kileuweung nagara. Sabab sarua jeung nyieun pecilakaeun urang sorangan. Coba heug lamun leuweung gunyul yuh tang coba kajadian banjir dina usum hiji ting. Kajadian kageringan dina usum hadodo suheug kagaringan. Tah kitu ceuk pakubu ge. Akang mah ngadengekeun langsung waktu kumpulan di desa. Kalakahalan tuh resa kamana wae ngomong teh ieu. Kuring oge ngarti kana urusan kitu mah Kang. Dari maling mah memang ulah, tapi Mang Ita mah apanantara malingan kai ti leumeung, manehna masuk ngalati tanah milik. Kitu oge lamun aya nu nitah cing atuh, ulah diaya-ayakeun teuing atuh alasan teh Kang. Sabab jalan usaha mah loba, kada naon atuh? Cek Biiting geus mimiti jengkel ka salakina. Anu ngomongna sok ka mana bae. Jiga nu hayang mengkolkeun obrolan sangkan teu ngomongkeun urusan usaha. Pian sia mating ieu akang teh geus capek lah. Hoream kana urusan leutik mah nya. Yang bisa mah hayang-hayangan pausahaan can sakira badag hasilnya. Akang mah kabita teh kudu baleunghannya. Jika teh senang hidupna. Kalah ngalamun diajak badami teh si akang mah ieu. Atuh hese kitu mah Kang Kamin. Sabab boro-boro ning hayang beunghar jeung ngabatur ieu, hayang cukup daang ge geus hese. Jeung deui ieu batur mapangna baleunghar jeung sarenang teh ieu apan dareto usahana. Rajin yang ngarejeki nu sagala cara. Ari akang pan kuning oge emong. Ane ti mana bisa beunghar. Ulah katangah teuing ka langit Kang hirup mah. Jalankeun heula nu sakira kadada kaduga ku urang, ulah nempo saluhureun, nempo mah kasahanapeun terus usaha sing bener, sing jujur, sing rajin. Teu kudu hayang beunghar, asa kacumonan pangabutuh sapomoe kuring mah. Mang Kamin unggut-unggutan, tapi ari batin leutik mah nalayang kana teu puguh. Omongan tinu jadi pamajikanana jiga henteu kadenge. Asup ti celik kenca bijil ti celik katuhu saeutik oge teu aya nu nyangsang dina pikiranana. Sabab Mang Kamin geus mimiti malaweung deui. Da eta si eta mah teu kop manggih kabingung sok terus pondok pikiran beak pangharepan. Itu si akang ngalakan cicing hei. Kaharti atawa henteu Kang Kamin? Hei, kahaji. Jawabna harta bari ngarenjang. Terus ngalinting daun kawung hayang udud bari jeung ngalamun cenah. Kudu pongo harti teh tukang ngarti teh ngarti kumaha kalaka ngahulang. Nya atuh ulah tangah kudu tungkul pan kitu din. Mang Kamin keheuleun panon molotot bari kakarot atuh Biiting teh mending ngalenyap. Ngarasa paur bisi kasakit salakina kanceuh deui, kasakit ngedulna bijil deui. Tangtu kayaan rumah tangga teh kacara arek menyat-menyat bakal aut-autan deui. Tungtuna Biiting cicing teu wani ngomong anu leuwih panjang, bisi matak jadi pasea cenah. Channel Berkah Segara, channel asli dongeng Mang Dedi. Mangsa alam kaayaan anak beuki peuting bae. Di luar geus simpe nu kadengengan ukur soragaan jeung jangkrik. Barudak geus jempe,
Tinggolehe tinggoledag sare ngajajar opatan da anu bungsu mah gigireun indungna. Ari Mangkamin ngarobah diukna nu tadina ngajemprak sila ipis ayeuna mah cumagug nangkep tuur. Panon malohok kana lalangit imah sedengkeun lamunan mah kumalayang ka mana-mana. Kasugri para wargi, panjangna alam peuting teka catur dina ieu cerita. Ayeuna urang kocapkeun mangsa alam isukna isuk-isuk. Mangkamin jeung anak pamajikanana geus jararing. Malahan magis ngariung hareupeun hawu ngadon siduru. Mangkamin ngajentueuh dina jojodog bari jeung tangga. Nempokeun haseup anu mulak kaluhur. Pikiranna geus kumalayang deui kana teu puguh. Hayang senang jeung hayang beunghar. Tapi kana kulit ngedul kana usaha teu rapekan. Ada kamana liar teh Kang Kamin? Cek Biiting nanya ka salakina jika nu penasaran. Moal liar ayeuna mah. Hah? Moal liar ayeuna mah ieu amak mun acara pepisan arek cicing. Nyakadyeun atuh resep poe mah. Tapi ulah cicing teuing Kang. Wayahna we atuh golodog omean bisi barudak ti poros mending geus sareyon. Cek Biiting ngingetan deui ka salakina. Yen golodog ruksak geus sababaraha kali ngomong mah ngomong tapi edas teu dipigawe wae. Alasana teh rupa-rupa kitu teh kieu teh mun sagala matak tepak kehartieun. Nya, urang-urang rada beurangan. Urang ganti sakalian nya awina teh arek ngalaci kebon si emak nya. Da sok loba awi tali nu aralus lin. Heuh kan bae da moal nanaon emak oge. Ari keur pakeun urang mah. Mun arek ka kebon sakalian ngala suluhnya Kangnya. Suluh geus beak nya. Jawab da tegeuk. Jika anu teu ngeunah disitah kitu ku pamajikan teh. Jep jempe deui. Nu kadenge ngan seeng nu saheng barudak-barudak macam meot siduru mending ngajajar opatan. Maralong we kana seuneu anu ngabebela dina jero hawu. Sanggeus asak sangu Mangkamin mah ngajewang bedog anu ngagawing dina paku. Encis indit ada ka kebon awi maksudna mah. Sakumaha geus diomongkeun tadi jeung pamajikanana. Mangsa alam harita teh geus kira wajih haneut moyan. Mangkamin limpang sosoranganan bangun tenang. Bari jeung ngagandongkeun deungeun jiga nu tumanina pisan. Ari jalan anu disorang ngaliwatan kuburan, da kebon awi teh tonggoheun kuburan. Kidulun lemur pernah nate. Barang tepi ka kuburan breh nempo pasaran nu anyar keneh. Dijieun tina awi atur Mangkamin teh eureun. Cek aki lamun nyeun jeujeur useup tina awi urut pasaran bejana teh sok bangenan. Nya kitu jeung tibatan ngala awi ka kebon mah geus ieu pake dasarua bae awi jigana mah. Ceuk Mangkamin ngeceuwis ngomong sorangan. Panon melong kana pasaran nu anyar keneh ngagoler teu jauh tina kuburan anyar nu taneuna beureum keneh. Mangkamin teu loba catur jeung teu loba pikir sarepet ngalugas bedog terus leumpang lalaunan seleundeuk ngadeuketan kana eta pasaran. Sanggeus tepi terus ngadekan talina atuh sakedeung oge geus aut-autan eta pasaran teh. Awina dipaut hiji-hiji.
Kebenarannya ya. Jeung ti isu angin menyiksa kalian dijieun jeje jamu aya nu ngaganggu batul mah geus kamarana ka Sarawah mulun. Mang Kamin teu loba pikiran, blak diuk dina tetengger kuburan terus yeun jejer useup. Yakin kasakitna teh kanceuh deui. Lantaran geus inget deui kadang nguseup karesepna. Ari mata poe beuki luhur, panasna meni moreret. Nyaangan alam dunya. Manuk-manuk recet di sarada bari jeung ting ara celog dina dahan samoja. Jiga-jiga nu keur nyaksian Mang Kamin anu keur ngadeluk nyeun jejer deukeut kuburan. Kira-kira wanci manceran atawa jam 11 beurang. Menang 2 jejer teh mun diluis-luis di alus-alus. Malah harta ge terus atuh neangan dangdaunan anu kasap der dihamplas ngadeluk kepoh ditiup terus diemplad-emplad eta jejer anyar teh. Jiganya bener bangengan imah yunuh sabab ayeuna teh kabeneran pejumaah cantu hasilna nyugemakeun engke mah arek dicoba sakalian nya bangenan atawa henteu tapi kumaha ngaganti golodog yeuh da hoream malah awi wayah kieu mah. Mang Kamin ngahulang. Manehna mikir dalila. Lantaran mangsa cekap waktu cukup para pamirsa cagi carita urang tunda heula kumaha atuh lajengna jeung naon nu bakal kajadian insyaallah enjing dina mangsa tur acara nu sarua mangde di baris maju bagian anu katilu. Hatur nuhun ku sagarupining perhatosanana lujeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.